Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepangna deui. Tiasa sasarengan deui soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Wakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna jago ti pakidulan karya Okok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-17. Mudah-mudahan koene ieu acara dongeng sunate sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di siklukna nu sami-sami mikat cinta tur mikarosok kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkelong tingana wartos mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunate wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sawak-sawak. Prung Para mitra kaum dangu sadayana. Subagja isuk-isukna harita gesing. Manehanana rek ngantirkeun iren seperti biasa. Dina poe harita Subagja katingali rada tegang. Sabab memang hampir ti sare sapeuting. Sare-sare kasubuhnakeun. Sanggeus beres salat. Subagja sebenarnya mandina hatena ngarasa mau ngelakukan kawas gitu. Tapi manehanana bukan niat hayang ngawarah. Tapi jelas ieu ngandung resiko anu tidak pisan bahaya. Pihak musuh anu geus diretas distangtun ama cicing. Makana Subagja harita ngahapus kabeh data. Supaya diri nanti kalacak ku musuh-musuh manehanana anu geus diasupan Basitus. Isuk-isuk Subagja harita anu geus pamawa lap ngumah mobil. Mobil anu sok biasa pake ngantirkeun anu jadi dunungan anak utang tunan Iren. Iren anu keluar harita lantaran memang geus rada beurang. Ningali Subagja anu katingali henteu berag seperti biasana bari sok keheotan atawa kumaha. Ieu mah hare-hare we ningali Iren oge. Iren harita kerung dina hatena pek ngomong. Aneh, Kang Bagja kunaon? Terterti sasari Kang Bagja siga nu alem. Cek Iren harita bari nangtung. Iren terus ngadeukeutan ka Bagja. Kang Bagja? Hah, Iren? Kang Bagja teu damang? Henteu, sehat. Emang terti sasari geuningan? Emang kunaon kitu? Biasa mah Kang sok bereotan atau bari kumaha? Ieu mah katinggalina siga nu alem. Atau nepi Oh, kirang tidur puguh gitu teh. ngantos naon kitu? Henteu nya puasa raresa tidur puguh gitu teh. Aneh. Nu juga muter naon atuh? Nanti ngemutan naon? Pasti Naon? pasti nu juga muter Alia kan? Subagja ngereunkeun ngelap mobil. Saterusna imutna gelenyu. Seblak Iren harita dibere imutna gelenyu ku Subagja. Ren. Pikiran Iren mah emutan teh ka Alia we sareng ka Alia nya. Pami akang emutan Iren kumaha? Akang nyebutan Iren gitu. Ih, sanes emutan Iren. Kan Irenna emutanana ka Alia sareng ka Alia wae. Pami akang teu ngemutan Alia terus tapi ngemutan Iren kumaha? Hampir aku nyebutan Iren. Kan bogoh nang ka Alia. Saha nu terang akang bogoh ka Iren. Pami akang bogoh ka Iren kumaha? Coba. Cek Subagja harita bari neuteut. Terus 10:30 Kang langkungnya.
Ari ditaros teh waler teh kayak nyalengorkeun ka mana-mana. Ih, naon sih? Iren, Iren. Ieu na tinggalin yo. Kang, naon cenah saudara mah? Naon atuh cik ngalila. Mohon ama. Ieu tinggalin di rurusuhan kieu ieu. Ieu dipake teh buku ieu. Duh, mohon, buku sejarah mohon. Duh, Sok rurusuhan. Bagja we sudah. nasi itu nuju lapan mobil. Oh, ya. Bagja. Mohon Pak. Geus sarapan acan. Kalarasan teh acan Pak tapi engke we di ditu. Abi da nuju rada teu hoyong ieu. Aing ngopi matos. Lain sarapan heula atuh. Engke we di ditu Pak sakantenan. Da sakedap deui mangkat ieu. Ceuk Subagja harita nanas. Oh nya geus atuh kitu. En, Naon Pak? Ama. mun bisa engke balikna nyimpang. Nyimbang ke mana? Nyimpang ka tempat Om Dede. Ka Buah Batu gitu. Nya nyimpang ka Buah Batu. Bejakeun lantaran sek ait teu di telepon teh rada teu geunaheun. Om Dede teh buan ya gitulah. Jadi bejakeun ama dina poe Minggu rek ka ditu sakaluarga kabeh gitu. Mereka Buah Batu ama. Nya arek ka ditu kabeh aya perlu acara arisan keluarga. Poho ama teh pugu ge. Kuduna kan di dieu arisan keluarga kan kulantaran kamari pemajikanana Om Dede teu beda. Hayang di ditu cenah sababna Om Dede nangke bulan hareup arek ka Jakarta. Jadi mah bisa jadi diganti heula jadi di dieu engke bulan hareup gitu. Mohon antung ke mampir heula ka Buah Batu panginten. Kang, engke pesantren pamiwi di kampus panginten mampir ka Buah Batunya. Ya mohon atuh sabios. Ya terus satu yuk. Mohon nama tentesnya. Nya Juk hati-hati di jalan. Mama, assalamualaikum. Cek Iren harita beri suntangan. Ya gitu di Subagja harita lah sarua suntangan. Dua nana rarasup ke mobil. Mobil dihurungkeun geuliyeung harita maju. Pemusli harita neuteub seukeut karena mobil anu ditumpakan ku anakna jeung Subagja. Dina hatena aya rasa bunga tur bagja. Lantaran Iren bisa ditalingakeun ku hiji jejaka anu gagah tangtuna. Anu boga pangarti dina ulin bela diri. Teu hariwang teu salempang teu kawas dianterkeun ku supir-supir anu samemeh. Mobil nyemprung harita lantaran memang geus rada beurang. Di jalan teu pati loba omong pang-pang nama Subagja anu biasana sok ngalonyeng itu jeung ieu teh. Iren harita kur tiba ngareret kana beungeutna Subagja anu katingali fokus na karanan ka jalan. Dina hate Iren tetep ngobrol, tetep kalecok, tanya-tanya kunaon sababna. Subagja dina poe harita loba kabetem tibatan ngobrol. Aneh kunaon Kang Bahagjanya. Masalah naonnya? Masalah jeung gangster. Tapi ingat sategenah kieu teh. Sok hariwang bisi Kang baca kumaha. Cek Iren harita anu ngarasa asa kasieun Subagja kumaha-kumaha. Lantaran dina posisi Subagja ayeuna jelas manehna apal. Subagja mangrupakeun ketua preman. Lain ketua preman ya ketua gangster we. Di kota Bandung deui panggedena gedena. Subagja anu memang didaulat ku anak buahna. Oge ku urut kabogohna Iren nyaeta Wandi. Anu geus kaku taluk sarjabana ketik itu. Wandi anu memang ngerahkeun sakabeh anak buahna pikeun ngaku kadaulatannana. Subagja anu diangkat jadi pemimpin manehna sakabeh. Tapi tetep Subagja henteu bisa gaul jeung barudak. Subagja nolak. Tapi lamun jadi pemimpin kudu siap
diaturna ku Subagja. Sakabehanana siap tangtuna. Subagja nyemprung harita init menuju ke belah wetan nyaeta ka Jatinangor. Belet saja mobil geus tepi. Seperti biasa mobil langsung diasupkeun. Mobil Alia anu geus aya nyampak di dinya. Iren barang ningali mobil Aria langsung we enek harita. Si Alia geus aya deui di dieu. Cek Iren harita bari neuteub tur ngareret kana mobil. Anu aya di gigireun manehanana parkir. Akang teuing ka kantinnya. Emang kunaon? Teu kunaon. Ya, akang mal ka kantin eta anu nyanak mah. Ya akang mah bari ngantosan di ditu we. Bari ngantosan di kios di luar. Mana tukangnya? Iren bade langsung lebet we. Oh nya tujuk. Hati-hatinya. Iren harita neuteub seukeut ka Subagja. Dina hatena yang suntangan ka Subagja. Tapi da piraku da Subagja teh lain kabogoh lain naon. Kudu sakadar supir manehanana. Tapi sanajan supir manehanana tapi teuing kunaon hatena memang bogoh ka Subagja ayeuna. Kunaon Iren? Neuteub ka Kakang kunaon? Teu. Cek Iren harita bari tunggu. Teu tapi neuteub. Tos Cek Iren harita buru-buru turun tina mobil heraeun ku Subagja. Subagja anu imut ngegelenyu ningali kalakuan Iren kawas kitu. Ongkoh dewasa Iren teh. Tapi teuing kunaon kalakuanna si budak orok. Kitu dina hatena Subagja. Iren harita lumpat ke kampus lantaran waktu anu memang geus mepet. Padahal mah tadi teh memang itu berang-berang teuing teh. Ngan kulantaran teuing Subagja kepikiran anak kacau. Kacau ku hiji kedua Subagja. Atena asa deg-degan teu pararugu. Sabab manehna transaksi model kitu. Maksudna lain transaksi. Jokot harta batur kakarasa kali-kalina harita. Maneh eta oge ngarasa kapaksa tuh. Kesel ningali tingkah eta jalma nu aya dina media sosial. Subagja ngarasa kececeup sabab kasombongan eta jalma. Lantukna dirawu tur dikeduk kabehana. Can kaguar saha sabenerna anu geus dicokot ku Subagja dina waktu. Subagja anu turun tina mobil harita leumpang ngageneang init ka luar di parkiran. Terus nuju ke tempat kios-kios anu ngajajar di dinya. Kurang leuwih meureun 100 meter ti hareupeun kampus. Subagja harita asup ke jero kios. Mang. Ja. Saya geuning, kantor mau ka sakola pada geus rada beurang. Batur ka manana geuning? Batur mah tadi teh ka mana nya? Da cenah aya hiburan-hiburan kitu bari ngadagoan cenah nonton dangdut cenah. Udah rengong tuh di ditu. Teu ka ditu? Apa gen tuh mang bari tara nonton kitu. Kopi we lah ieu mang. Oh nya siap. Rokok bisa bungkus mah. Sip. Si Mamang harita nyokot heula rokok nu geus apaleun deui rokok naon Subagja. Kopina kopi hideung langsung dikocekeun. Tah ieu deh ya, tah kopina. Subagja harita dieu. Sukuna diangkat ka luhur terus nyarane. Subagja nyokot gorengan, cemuil. Subagja harita lantaran memang di mana can sarapan. Padahal gorengan teh aya beak 45 nah beureun Subagja. Ja. Nyamang. Kejadian tadi peuting teh nyaho jadinya. Kejadian tadi peuting naon mah? Sweeping para gangster. Sweeping para gangster. Nya, wah loba nu bareunang ja. Gara-garana cenah teuing naon da ngadenge-denge teh. Aya gangster internasional kitu da cenah pokona teu ngarti mamang ngan pedanya. Antar gangster perang cenah. Di mana mang? Nu kanyawan ku mamang mah cenah mah di sepitaran Muhammad Toha cenah. Terus oge di Bebas gitu. Subagja ngahulang. Ras ingat karena kejadian peuting. Manehna boa-boa buntut tina manehna ngukui duit para gangster anu ngakibatkeun
gangster lain aja di sasaran. Subagja sajongjongan ngahulang. Ya, nya mang. Kunaon ngahulang? Ente mang. Emang berita naon wae mang? Wah, pokoknya tinggal di media sosial apa rame pokoknya mah. Ngan aya masalah aya nu korban jeung teu mah teu nyaho gitu. Oh. Cek Subagja harita kekecek. Launan HP na harita ngodok saku. HP anu kakara dihurungkeun harita. Barang bre. Telepon, WA segala rupa rarasu. Tetela. Kejadian tadi peuting. Kira-kira tabuh 11 peuting. Aya berita anu memang mantak mengerikan. Seorang preman telah dibunuh di jalan Soekarno-Hatta. Gebeg. Subagja hari tengah gebeg. Astagfirullahaladzim. Naon ja? Wah iya mang, pembunuhan mang tadi penting. Tapi geus diamankeun ku polisi, can tapi nu ngabunuh nama memang teu nyaho da make senjata cenah mang. Nah kira-kira gangster gitu. Tapi aya cek berita mah memang gangster cenah aja ngadu gangster aya nya gangster di Bandung cenah anu nyerang gitu. Nah Leon naon cenah ngaranna teh Leon Mas gitu cenah. Gebeg. Subagja hari tengah gebeg deui wae. Leon Mas teh hartina gangster anu dipingpin ku dirina. Leon Mas mang. On, emang urang gitu. Karena henteu mang. Oh. Berarti diadu nanti jeung gangster Leon Mas nya. On. Saur berita mah gitu, tapi duka da teu apa mamang mah. Keur ningali we tadi dina media sosial gitu. Subagja nu antukna di tengah ulang. Manehna bingung kudu kumaha ayeuna. Asup ka hiji gangster tangtuna henteu gampang. Kaluarna oge tangtu henteu gampang. Subagja komo boga tanggung jawab. Anu hartina manehna ayeuna ibarat asup kana buh. Bisa asup tapi hese jang kaluar. Anu tangtuna komo geus aya kejadian kieu. Aduh. Cilaka aing mun kieu mah. Bisa-bisa aing hirup brutal di jalan. Aduh, gara-gara kemari aing. Salah aing narima jadi gangster. Coba lamun aing henteu narima jadi ketua gangster. Aing moal puyeng kieu. Ceuk Subagja nu ngarasa kaduhung tur hanyakal. Manehna geus narima jadi ketua gangster. Sanajan eta dihargaan ku sararea. Tapi resiko anu disanghareupan ku Subagja tangtuna lain kur sakadar gengsi. Lain kur sakadar itu jeung ieu tapi nyawa jelas resiko. Subagja menang sajongjongan hari tengah ulang. Sedengkeun si mamang tukang warung ngarasa bingung ningali Subagja ulang-ulang wae. Ya, naon sih? Ulang-ulang wae. Teu bang. Sera rada karareueung nyongnya namanya. Nya mantap kudu hati-hati jang duh ulah slogoto aya bodi nama mobil bo ieu aya mah mobil gancang-gancang kadang-kadang sok dituturkeun jang da teh. Nya mang. Hirup mangnya. Nah, tapi deukeun bae mang. Ngaran hirup mah memang kitu sih. Nya sih hirup mah kitu we da geus kumaha jang atuh. Ngan pedah urangna we ayeuna sanajan urang nya alam kawas kieu gen urangna kudu tetep hati-hati jang. Ulah slogoto jeung itu ieuna. Hirup mah hese kapanan ngaran paeh mah sakali anger. Tapi urang sanajan paeh sakali ge nyaho, urang teh kudu tetep wae hati-hati dan segala rupana. Nya mah kitu we. Subagja harita jeung si Mamang raranteng we ngobrol. Kung Sirila kira-kira geus jam 9:30. Torojo mobil dararatang kare jangkot ngantri aya 3-4na. Cenah mah tos nonton hiburan. Ja geuning geus ade dieu suka teh moal ka kampus. Ka kampus atuh da. Emang di mana kitu? Tos nonton dangdut di dinya tah. Waduh, menikot jogetna edas euy. Ja duh bener. Ceuk sawarehna deui harita dong opatan. Gek sararea harita diuk geus markirkeun mobil-mobilna. Subagja anu ngageser harita pok ngomong nanya. Emang dangdut di mana kitu? Cenah mah ti Jawa Timuran dangdut biasa we koplo gitu. Oh,
rame atuh meureun nya atuh bantak di lapang di dia tuh ayeuna ge masih main cenah mana jam 2 ke penting ke sore jam 2 sore cenah dinu hajatan lain nya dinu hajatan biasa di jelema beunghar teh lah kunaon ja kan ulang-ulang teh tadi cek supir gitu lain sih kan bararingung si maneh kunaon ja tuh bararingung ieu tah berarti karena penting bisa sare penting kaduh nah lo barengit nyarek itu loba gitu we bisa sare we hawana cek subagja hari itu diobat atuh ja dinya meureun gawe capek itu jeung ieuna diobatara obat kemun balik geura loba mau meuli we nu sasetan biasa obat biasa lah peragi tukang beca biasa nih tenaga pria nu kana ditu si mamang ojek oke sok mareuli nu kana ditu tuh di ditu tuh di hareup di pas belokan geura aya di dinya oh nya oke lah meuli lah mana nyarari pegawak teh ceuk subagja asa kesempatan we ngabohong padahal mah hulang-hulang teh mikiran nasib manehanana ayeuna kudu kumaha ka hareup pikiran gangster manehanana oge kudu kumaha nyalametkeunana babaturan manehanana tangtu ayeuna geus satiasa tuhu ka manehanana daek teu daek subagja kudu daek tanggung jawab dina sagala rupana sebagai ketua daek teu daek subagja kudu ancrup sanajan manehanana memang sebenarnya mah teu daek tapi dalah geus kumaha ayeuna kejadian semacam kieu subagja geus teu bisa ngelak teu bisa mundur anu tangtu tibatan mundur subagja kudu maju ka hareup subagja anu geus nyiapkeun sagala rupana tangtuna sanajan subagja ayeuna hulang-hulang oge tapi keur subagja tetep we subagja lain jalma nu gampang nyerah subagja lain jalma anu memang gampang kapangaruhan dina hate subagja yakin manehna bakal bisa ngatasi dina sagala rupana jalan-jalan hiji-hijina kumanehanana bakal asup kana situs terus ngobrak-ngabrik segala rupana bisa ngancam bisa itu bisa ieu dina wajah dina beungeut anu memang teu dikanyaho subagja lain sakali dua kali nyeun ketrakan model kawas kitu kabehanana lancar jeung aman tapi ieu nu keur disanghareupan aya ku subagja kasebutkeun gangster kelas gangster anu geus boga ngaran lain kur di Indonesia tapi oge di luar negeri tangtun teu gampang keur subagja memang lain kur subagja hungkul subagja oge boga dukungan hacker anu lain tangtun ngaran-ngaran hacker sanajan teu katingali wararawuh dararatang eta kumaha tapi ari memang dina media sosial mah memang alalakur tur nyalalampeurkeun ari dina media sosial sabab hacker hiji jeung hacker dua para hacker geus ararapal elmuna tangtuna bisa ngobrol bisa itu bisa ieu tapi ku jalma nu saliwat patangtuna eueuh pergaulan eueuh itu eueuh ieu sabab sapopoena dina komputer subagja anu ayeuna hiji jalma pemuda urang kampung anu jago dina hacker elmuna manfaat kadang manfaat tapi kadang oge mudarat subagja jelas ayeuna keur manggih batu anu memang jadi sandungan aing jelas-jelas ayeuna kudu leuwih hati-hati sebab aing ayeuna pasti keur dipantau cek subagja harita tukang warung harita ningali kana beungeut subagja anu teu berag dimimiti asup kadinya tapi ka ayeuna tapi tukang warung teu loba omong tapi dina hatena mikir we tukang warung subagja aya masalah naon sebenarnya tara-tara biasana subagja sabab kabeh oge supir jadi aing geus apal karakterna subagja jalma nu priang tukang ngobrol itu jeung aing tapi cicingan kunaon dia aya masalah jeung Iren gitu supir ieuna durunganana tapi lamun aya masalah jeung Iren mau ama mungkin isi ieu beda aing teu ngarti sanya kunaon nya ceuk tukang warung anu merhatikeun terus-terusan ka subagja sabab subagja hiji-hijina jalma anu memang katingali ku manehanana lain kur ngeusi dina ulin bela diri tapi ngeusi jeung pangarti nu naon
Sanajan Subagja henteu kuliah tapi yakin tukang warung. Subagja jalma pinter. Teuing ningali tina manana. Tetela tukang warung oge mangrupakeun jalma nu berpendidikan sabenerna. Ngan pedah memang teu sakola we naon teh henteu diteruskeun we. Ngan pedah tukang warung kasebutkeun jalma ngarti. Tapi lain ngarti dina ilmu heker lain. Ngarti kana sifat-sifat jalma tangtuna. Waktu anu beuki nyerelek. Subagja ningali jam geus jam 10 leuwih saparapat. Artina saparapat jam deui iren kaluar. Mang jadi sabaraeun mang? Kopi hiji teu rokok we sabungkus teu gorengan we 5 meureun. Kopi hiji 3.000 jadi jeung rokok 25 jadi 20 jang. Ka mana deh? Ya geus jam 11 leuwih saparapat mang sakedeung deui iren datang. Oh nya. Deui mang. Ya angsuna ya. Angsuna dicokot 20.000 harita ku Subagja. Nu saterusna diasupkeun. Ya urang teh lah ya. Lah didinya kunaon sih buru-buru amat biasa oge didinya sok paneuri pangpaneurina. Kudu aya naon sih ja sebenarnya? Cek eta supir nanyakeun deui geus puguh tadi teu dijawab oge Subagja. Ah udah naon? Cek Subagja harita bari nyengir nu saterusna ngaleos. Tukang warung harita pok ngomong, "Teuing kita tadi Subagja teh ulang-ulang wae puh." Teuing teu betaheun kitu gawena. Aduh lebar mun teu betaheun teh gawena euy. Awena geus sigana teu bogoheun tah eta nu disupiran ku Subagja. Si sar ngaranna teh? Neng Iren. Nya Neng Iren teh sigana teu bogoheun akrana ka Subagja. Nyarek teu bogoh kumaha da supir ganteng gagah deui ongko. Bisa silat, bisa gelut. Wah, pokona mah. Pasti ya ampun, bogoheun mah geus pasti atuh. Cek supir-supir anu lain untuk ngomongkeun Subagja anu memang dipagoh-bogoh ku Iren geus pada apa sararea oge. Sanajan Subagja teh ngomong itu ieu tapi sikap Iren ka Subagja teh memang sigah kakabogohan. Kecaturkeun di tempat lain. Di daerah anu memang pusat kota Bandung. Di Jalan Asia Afrika. Di hiji tempat anu memang eta tempat teh mangrupakeun hotel. Salah sahiji hotel anu memang terkenal lain kur di Indonesia tapi oge ke mancanegara. Katingali aya hiji jalma anu memang make pakaian rapih nakaranan tur make jas. Kubisna ngajeripit, awakna jangkung. Sareretan eta jalma teh siga urang luar tapi memang lain urang luar. Bedah awakna jeung pakulitanana memang bodas. Eta jalma keur diuk tiluan. Salah saurangna harita pok ngomong. Jadi kudu kumaha ayeuna Bang Rai? Saya ayeuna bingung. Sancan apa saha anu geus ngaretas akun urang. Situs urang geus dibobol. Aing ngarasa penasaran. Lain kur situs anu dibobol. Duit urang triliunan oge raib. Tapi anehna. Raibna duit di bank. Bisa teu kalacak ka mana transferna. John. Ente tang tuluy apal. Babaturan ente anu cararago dina ilmu hacker. Samolo. Siap bos. Kumaha? Geus dibejakeun ka babaturan. Entos bos. Terus ente John. Babaturan kemarin pernah ngomong John. Ieu jalma teh jalma lain jalma sembarangan dina ilmu hacker. Cenah geus pernah asup kana situs lain kur situs urang hunggul. Samalah situs-situs luar negeri ge cenah pernah diasupan ku eta jalma. Tapi nepi ka kiwari eta jalma can kanyahoan. Sup samolo. Ya bos. Pokona dewek teh yang apal euy. Dina waktu sacepetna. Kerahkeun sakabeh barudak hacker. John.
lain kalah tunggul wae. Nya bos. Jadi kieu Bang Ray. Sebenarnya baturan saya ngaranna si Dodi. Manehna sarua ilmu hackerna lumayan jago. Tapi titah ngalacak eta hacker cenah mah hese. Jeung teu kadata, teu kalacak datana eueuh cenah. Waduh. Kumaha carana supaya eta hacker bisa keluar? Hiji-hijina cara iwal ti urang nyin kakacauan terus-terusan. Kakacauan terus-terusan. Ya, semacam kemas kamari. Soalnya saya yakin ieu aya patula patali kuat pakaitna jeung masalah gangster. Sedangkan di kota Bandung ayeuna teh sawara hiji gangster. Ngan anu memang kudu ditaliti cek saya gitu ieu Bang Ray. Nu kudu ditaliti jeung kudu diwaspadai teh nya eta gangster anu ngatasnamakeun Leon Mas. Sabab cenah akhir-akhir ayeuna Leon Mas teh ganti ka pamingpinan, lain si Wandi deui cenah. Lain si Wandi deui, emang saha? Pamingpinna memang can dikanyahokeun saha, ngan anu jelas dina ilmu bela dirina luar biasa. Bang Ray harita ngahulang. Bang Ray harita katingali mereupkeun leungeunna. Awakna nu cangkung harita dilibat kageter. Kurang ajar. Leon Mas ayeuna geus lain si Wandi deui. Si Wandi eueuh nanaonan mah. Si Wandi jalma pangacau hungkul. Anu lain kudu diwaspadai lain si Wandi lain anak buahna, tapi eta jagona anu jadi pamingpin anu ayeuna can dikanyahokeun saha ngaranna di mana tempatna. Eta nu kudu diutamakeun, nu kudu dikanyahokeun, kudu diwaspadai. Sabab numutkeun ceuk beja eta jago teh memang luar biasa kehebatanana. Ajar aing jadi penasaran mun kieu mah. Jot. Aing marentahkeun ka maneh jeung maneh samolo. Teangan eta jalma anu ngaran si Wandi. Tanyakeun saha jeung jadi pamingpin ayeuna di Leon Mas. Siap Bang. Siap Bang lamun masalah kitu mah. Gampang masalah papang jeung si Wandi mah. Sanajan kumaha ge si Wandi mah nya ge manehna jago dina ilmu bela diri. Tah hari nempo nu kieu mah da geus manehna mah ngaleper. Cek Joni harita bari nepak kana pelebah cangkengna nu ngagaplek harita senjata. Bang Ray harita nulak cangkeng bari nangtung. Neuteub keluar tina bangunan lantai 3. Pikiranana harita Bang Ray nolaweco. Kurang ajar. Aing boga saingan ketat lamun kieu mah. Mana aing geus kalengitan duit 3 triliun. Wah, luar biasa. John. Kumaha Ray? Pokona mah kasus ayeuna urang ulah dilila-lila euy. Ilaing kudu sacepetna teangan eta jalma pamingpin ti Leon Mas. Di mana ayana? Urudug teangan pang nama tanyakeun ka ngaran si Wandi. Siap. Arinit. Bang Ray harita ngusir keduaan titah init. Joni jeung Samolo harita teu ngabaha. Langsung harita langsung ararinit pamitan ka Bang Ray anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Teteupanana seukeut harita. Bang Ray anu terkenal hiji pamingpin ti gangster anu ngabogaan tangtuna ilmu bela diri anu hebat. Lain kur hebat dina ilmu bela diri, tapi dina ilmu-ilmu nu lainna perbisnisan bangsa nu kitu we jago nakaranan mantak kabeungharan oge luar biasa. Joni jeung Samolo harita rarinit ninggalkeun eta pitempatana. Duanana nyemprung make mobil harita nuju ka salah sahiji tempat anu jadikeun base camp kumanehanana tangtuna. Eta tempat anu aya di daerah Muhammad Toha. Sanggeus duanana harita nepi ka hiji imah anu gede nakaranan 2 lantai.
mobil langsung diasupkeun ka jero. Penjaga-penjagaana di dinya lain satpam, tapi mangrupakeun barudak-barudak gangster we. Anu memang geus teu puguyuksa katingali. Eta imah teh kasebutkeun imah anu nenggang di hiji komplek. Anu ti Jalan Muhammad Toha langsung asup ka jero, kurang leuwih meureun 300 meter di sisi jalan. Imah anu badag rada nyingkur harita geus jelas. Tong boro-boro ning kitu kakaraku saliwatan oge ningali imah eta teh serem. Sabab loba barudak-barudak talalongkrongan anu memang geralak nakeranan. Rey anu jadi pamimpin diomongkeun ku Joni ka barudak-barudak. Barudak-barudak teh aya sabaraha urang nu aya di dinya. Kabeh ngarariung, diuk dina kursi, nu diuk dina luhureun kursi wah na meja sila teh mah. Kumaha we manuk dikukur. Teu pararuguh yuksa, tatona di mana-mana ceulin ana rebing teu pararuguh. Barudak. Aing rek mere bewara ka sakabehna we. Dimimiti ayeuna kareup si lain kudu hati-hati. Aya naon kitu, Bos? Lain ku masalah aya naon sia. Mane apa si Wandi? Si Wandi Leon Mas lain. Benar. Si Wandi LM. Leon Mas. Ayeuna si Wandi geus teu mingpin deui di Leon Mas. Nah, sabab kapemingpinan diganti ku hiji jago anu memang hebat. Jago anu memang mampu ngelehkeun pamimpin Leon Mas jeung anak buahna. Kan teu gampang ngelehkeun si Wandi oge. Aing sorangan biheung mampu ngelehkeun lamun nepi ka gelut mah, tapi aing mampu ngelehkeun teh ka si Wandi lamun make senjata euy. Sedengkeun cenah beja bocoran. Eta jalma anu ngelehkeun si Wandi teh make tangan kosong. Kan luar biasa meureun lamun ngelehkeun si Wandi jeung anak buahna make tangan kosong. Sedangkeun si Wandi saumur-umurna can aya ngabejakeun tangan kosong pan. Sararea harita ungut-ungutan. Jadi timimiti ayeuna kahareupna si laing kudu hati-hati kabeh. Tapi sanajan hati-hati ilaing kudu terus ngoyag-ngoyag kota Bandung euy. Sabab bos urang Bang Rey jelas. Manehna ngadodoho anu geus asup kana situs urang. Anu geus karak-rak duit-duit urang sakabehanana. Lain duit saeutik triliunan. Hasil penjualan itu penjualan ieu raib kabeh. Bari jeung teuing ka mana losna. Ditanyakeun ka Bang itu jeung ieuna eueuh. Teu kanyahoan, katutup we poek. Nah bisa kitunya. Kumaha euy. Dewek curiga aya hacker anu memang keur ngawaskeun urang. Tapi urang sakabehanana memang teu apal euy. Hacker teh lir ibarat jin anu kumalayap. Manehna bisa nempo tapi urang bisa teu bisa nempo. Nyahonya cetuk, nyahonya cetuk, nyahonya cetuk. Kan lieur ka urang namun kitu mah. Sararea hari tengah ulang. Joni jeung Samolo anu nerangkeun itu jeung ieu. Anu nitah ka anak buahna kitu jeung kieuna. Sakabeh anak buahna geus pasti tunduk ka manehana. Sabab manehana oge tunduk ka Bang Rey. Bang Rey hiji pamimpin di salah sahiji gangster anu memang disebutkeun geng buro. Geng buro anu geus terkenal lain kur di Indonesia tapi geng buro anu terkenal nepi ka mancanegara. Lihai dina sagala rupana. Polisi teu bisa ngabuktikeun lamun aya transaksi itu jeung ieuna. Jago-jagona, ku pinter-pinterna, asak perhitungan jeung asak pengalaman tangtuna ke Bang Rey. Da eta mah geus kieu weh. Ilaing ayeuna kudu kompoy-kompoyan deui euy kos baheula. Acak-acak pokona mah geus. Ku jalan kitu eta jalma nu ngahacker. Lamun anu asup tur ngahacker ka situs urang hartina eta jalma anu memang kesel tur benci ka urang. Coba ayeuna urang pancing ku ngacak-ngacak jalma. Nah eta hacker bisa keluar. Satuju.
Setuju. Setuju pisan setuju, 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 setuju. Lamun memang setuju. Dina engke peuting ka meh sararea. Sararea urang aksi euy. Dewek bakal mimpin ieu acara. Ceuk samolo harita. Siap, 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 siap. Area harita keprok lantaran bunga. Batur masieun ieu mah ngadon bunga we lantaran rek kacak-kacak. Geus teu boga pikiran sieun ditewak eta kumaha jeung ka polisi. Kaayaan anu geus nirilik waktu ka sore. Teu karasa geus jam 5 deui wae. Sararea para anggota geng buro anu geus siap-siap ngahurungkeun motorna teuing aya jelema sabaratus urang. Bendera gede harita dibawa. Greng, greng, greng. Motor tapi kangga kuruh harita kala luar tinaga. Jalma anu ningali harita berora hayang nongkrong sisi jalan. Mumpuguna mah barang ngan ningali abringan eta motor. Kabeh jalma ngaringkep asup ka jero imah. Kaayaan di kota Bandung mimiti macet. Mobil anu ngahalangan dijejak. Motor anu ngahalangan dibengol. Tukang beca dijungkirkeun. Ojek-ojek harita disingkir. Ngaliwat geng buro. Hiji oge eueuh nu wani ngahalangan. Tong boro-boro kieu. Petugas oge dari tugas kurduaan mah. Nyanger we mere jalan. Daripada kumaha-kumaha. Gang buro. Atarapi geng buro. Geng anu terkenal harita di mana-mana. Lain ukur di Bandung, tapi geus ka mana-mana aya geng buro. Sedengkeun di tempat lain subagja anu keur harita ngawaskeun komputerna asup kana situs nu lainna. Subagja anu kerung lantaran manehanana geus meunang informasi. Ieu pamimpin anu memang kumanehanana di jailan ngaranna Bang Rey. Subagja dina waktu harita keur teteleponan jeung hiji jalma anu teu dikanyahokeun teuing sangaran. Cok. Iya. Di mana ente? Ya, ya. Saya di rumah. Kumaha posisina? Aman. Eta anu penting yang kebenang ku ente. Saya geus apal datana, tempatna, jalan-jalana, itu ieuna ke bisa dikirimkeun datana. Jadi lamun aya itu ieu tinggal di asupan weh. Oke, siap. Ada di mana? Saya kerjalan biasa. Siap. Ya ke Bandung. Tadi isuk-isuk saya di Bandung. Kan kulantaran aya acara lain. Jadi saya ayeuna keur ka Bogor heula. Ya. Kumaha betah di Bandung? Ya gitu we lah. Ya hati-hati tetep hati-hati. Siap. Yang geus, teu kudu loba kontak-kontak ya. Oke. Hapus nomorna, siup. Yuk. Sangeus puguh kitu mah harita. Duanana mutuskeun telepon. Teuing saha jeung urang mana. Ngan anu jelas eta jalma teh akrab nakeranan ka Subagja. Sirikna eta jalma teh lamun aya pangabutuh telepon atawa Bagja aya pangabutuh oge telepon. Lain kur eta hungkul, aya sababaraha hiji Subagja anu memang deukeut, anu sok sering teteleponan saban poe, saban peuting, saban isu. Ngan sararea oge wanu apaleun Subagja sok nelepon ka saha. Wanu nyahoeun Subagja sok angkat telepon. Sabab Subagja dina ngalakukeun kawas kitu teh rapih nakerana. Tong boro-boro nih.